Upama urang timantarena mudun ka kidul bakal manggih lembur nu boga ngaran Panaragan. Sakaleren jalan disebutna Panaragan Kaler, sakiduleun jalan Panaragan Kidul. Nu beulah kulon sisi Cisadane Panaragan Pojok. Panaragan teh lain ngaran lembur eta bae, tapi tos jadi ngaran desa. Nu batasna di belah kulon nyaeta Cisadane, batas Kaler Nyarenang jeung Cimanggu, batas ti wetan Cipakancilan, nu ti kidul batasna nyaeta Kampung Karamat. Kumaha silsilahna kecap Panaragan nepi ka jai ngaran lembur jeung desa. Cek sawareh mah asalna tina ngaran Panah Ragragan nu dipondokeun jadi Panaragan. Sabab baheula pisan urang wetaneun jeung kuloneun Cisadane teh sok perang. Sanes heureuy atawa ulin-ulinan perang enyaan puguh teh. Pakarangna nyaeta panah. Jamparing nu ti kulon teu nepi ka urang wetan nya kitu deui jamparing urang wetan teu nepi ka kulon. Saleresna panah-panah teh maruragana di lembur Panaragan ayeuna. Aya deui nu nerangkeun kecap Panaragan teh asalna tina Paneragan ari robah jadi Panaragan. Paneragan teh hartina tempat nerag atawa tegar, contohna cara kecap pangampaan nu hartina tempat ngampa, pangulinan tempat ulin, pamoyanan tempat moyan jeung saterusna. Jaman baheula mah ceunah jaman cacing 2 saduit, nya mahal enyaan cacing bae hargana nepi ka 2 saduit. Nyaraho sakumaha ari saduit teh, padahal dibere ge asana engke heula, da diarah gawena teu benang di dahar teu beuki, tapi keun baelah, da ieu mah ngaranna ge babasan, lain saenyana. Aya nu nerangkeun babasan cacing 2 saduit teh kieu asal muasalna ti jaman kumpeni nu ngayakeun kerja paksa. Rakyat nu digarawe teh maculna sok puraga tamba kadengda bae, macul ngan ukur dikurah koreh teh saeunyana. Sangkan maculna jero eta ku kumpeni dijieun akal, nya eta ku jalan ngayakeun premi, sing saha anu dina waktu macul bisa menang cacing 2, dibere persen saduit. Kulantaran hayang menang premi, maculna kapaksa dijarokeun. Balik deui ka ngaran Paneragan. Zaman harita mah teu cara ayeuna tutumpakan bisa naik motor atawa delman dokar ge jarang keneh. Anu nyanyabaan kalampahna tarumpak kuda. Boh anu datang ti kulon, boh nu ti wetan, upama geus nepi ka landeuh, nya eta lebah Cisadane, kudana teh sok ditegarkeun. Mumatak lebah dinya teh katelahna nepi ka kiwari Paneragan anu robah jadi Panaragan tempat negarkeun kuda. Jiga enya deui bae bener henteu mah duka teuing. Masrahkeun ka pamirsa bae. Nu saurang deui mah nyurahanana sejen deui. Di Jawa geus ilahar ngaran tempat teh sok ngalap tina ngaran jelema nu cicing dinya. Saperti Mangkujudon asalna tina kecap Mangkujudaan. Baheula deui bae cenah urang Sunda mah can barisaeun nyawa. Da bisa teh ayeuna pedah diajar ku urang Jawa. Nu ngajarna pantesna urang Walanda, nu ngadatangkeun urang Ponorogo. Eta jalma ti Ponorogo teh caricingna ti lebah dinya, nu jadi Panaragan ayeuna, ambeh dekut ka cai, Cisadane. Ti saprak eta, di ngaranan Panaragan nu asalna tina Ponorogoan nya eta tempatna urang Ponorogo. Ku urang Sunda katelah Ponorogon anu robah jadi Panaragan. Ah, duka teuin bener hanteuna mah, kuring mah masrahkeun deui weh ka pamiarsa sadaya.